Mantap kembali deui ka diri urang endek henteu ka Allah, tanya awak urang kesiapan urang deuk ka Allah datang ka mana, sehingga urang endek henteu ka sorga, tanya awak urang ketika urang nanya ka awak urang siap endek ka sorga apa endek kesiapanana datang ka mana, ketika henteu siap deuk ka sorga berarti siap deuk ka neraka, siap henteu siap ka neraka aya di diri urang, ulah neangan jauh-jauh. Kok saya jelema kukulintingan wali ya. Ketukang gaharep kapanggih ku santrina mama ieu katukang gaharep enak lo bawa omong aya gede teangan naon gede teangan kunci leungit kunci leungit neangan muridna kulantaran teu kapanggih bae penggede ge nareangan kabeh mun kuari mah polisi abri ilu nareangan ya sekda neangan lah di suka kaler ka kidul ka wetan ka kulon nyanana kieu kapanggih henteu geus sapoe dua poe di teangan kunci teu kapanggih ditanya mama ieu nu leungit kunci naon sagala rupa aya di dinya sabendel cekna leungit kabeh kunci atuh mama ieu kumaha bisa leungit kieu nya eta jangan deui teu kapanggih lantaran teu kapanggih bae ditanya nu bener mama leungitna di mana, leungitna di jero imah apa di tangan di luar di jero imah mah poek cenah ai di luar mah caang sugan bae adi nu caang bloon cenah mama tah aya leungit di jero imah di tangan di luar itu mah kapan dipanggih cak mama puguh sia nu bloon aing teh deuk ngapertikeun kebloonan sia teh boga kunci di jero hate kunaon atuh eta kunci di jero hate kunci naon bae ge aya kunci Allah aya kunci surga aya kunci neraka aya kunci sugih aya tah lamun ngadengen sugih coba kunci susah aya kunci naon bae ge aya di jero hate kunaon haju sia neangan di luareun hate bloon mama teh sieun bloon jieu nya urang bloon ka lain mah sian bloon goblok aing mah nyontoan doang tuh jadi emang aing jeung wali mah hese okos ku salah tapi bener mantak lamun tingkah hiji jelema ahli Allah sing ade mandal tadi Indonesia Raya eta kan kos ku bloon sabenerna mah bloon asli kunci di jero hate lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawang nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan surga aya 8 lawangna nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan di urang teh aya kuncina di urang teh aya cara mukakeunana lawang neraka aya di urang lawang surga aya di urang lawang surga aya 8 urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana lawang neraka aya di urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana nu matak dipersilakeun deuk muka lawang surga urang deuk nutupkeun lawang surga ge urang mukakeun lawang neraka urang mukakeun nutupkeun lawang neraka urang mana lawangna mata cili sumut leungeun dubur kubul ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang surga etalah lawang-lawang neraka kuncina ulah neangan hese-hese di jero qalb gitulah para wali masyaallah nyeun karikatur hese tapi babari tapi hese ternyata konsina aya dina kolbu ente dek mukakeun lawang sorga sok golbuna siapkeun sebab kunci aya di dieu ente dek mukakeun lawang neraka sok bukakeun kuncina aya di dieu urang dek nanya bae ku ari mah ketika sekda korupsi eta berarti keur mukakeun lawang sorga apa neraka sekda urang mukakeun sorga apa mukakeun neraka siap
sia nyaho sebenarnya mah sia nyaho tapi sia ge osok boglon lamun urang peting-peting main bola jam sabaraha jam sabaraha jamna tuh lamun teh disetel main bola kiai haji nonton main bola eta kiai keur bukakeun lawang sorga apa neraka coba tunjuk mana kiaina cepat gol urang nu mukakeun kuncina lawang sorga jeung lawang neraka aya di urang lamun ente tengah peuting kebeneran aya awewe komo ditongtonan atawa di nu rada sepi awewe ngadeukeutan aju ka ente dideukeutan aju leungeun nyekel susuna nah eta keur mukakeun lawang sorga apa neraka sebenarnya mah aing hese magahanana ka sia da sia geus jauh sebenarnya mah bari mah perbandingkeun ieu sebenarnya sararia lobaan mukakeun lawang sorga apa lobaan mukakeun neraka jawab atau teu boga kaisi mukakeun neraka ya Allah ya Rabbi berarti aing kuari hirup babarengan jeung ahli neraka sedih amat ya aing hirup Gusti Allah kumaha urang lawang sorga aya di urang lawang neraka aya di urang kuncina aya di jorogol ulah neangan di luar kunci kadang-kadang urang kan babari jasa ngomong beus si anu kalakuanna teu beres waduh si anu eta kabatur mah bisaan si anu kugunya ge anu eta kuncina nah kunci hilim kunci ilmu kunci hikmah makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun teh peanganlah kunci simpen di dieu ya Allah ya Rabb